Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Faslun utawi kikiku pasal sawiji purudu tayamumi utawi pira-pira pardune tayamum mekom 15. Ala walu utawi kang awal iku naklu turabi ngalihakeun lebu asani utawi kang kaping done iku anniyatun niat. Asalisu utawi kang kaping telune iku masul waji ngusap rarahi. Arobio tawi kang kaping papate iku masul yadaini ngawasu tangan roro ilal mirpaqo ini tumeka maring siku tekaro. Alhomisu utawi kang kaping limane iku atur tabut iku atartibu tartib bainal mashata ini dalam antarane usapan roro. Faslun nartosna ari iya pasal saiji bade mertelakeun kana purudu tayamumi sapirang-pirang paruna tayamum cek iya purudu tayamumi ari sapirang-pirang parduna tayamum khamsatun neta sadayana ya 5 manarupana anu 5 teh al awalu ari nomor kajenna naklu turabi eta mindahkeun taneuh asani ari nomor kadua natina anu 5 teh anniyatu nyaeta niat asal itu ari anu nomor katilu natina anu 5 teh masul waji eta ngusap pamente. Robio ari nomor kaopat tina anu 5 teh masul yadaini eta ngawasu panangan dua ilal mirpaqo ini nepi ka siku dua-duanana. Alhomisu ari nomor kalimana tina anu 5 teh tartibu etja tartib bainal masata ini dina antarna usapan dua. Tegasna parduna tayamum teh dina ieu kitab sapina aya 5 teuing pami parantos asup kana kitab Fathul Muin mamerenya duka aya 5 duka aya 6 itu manarupana anu 5 teh hiji nyata parduna tayamum teh mindahkeun taneuh tina wadah kana panangan dua parduna tayamum teh niat kumaha ripokna niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Tilu paruna tayamum teh ngusap pamente. 4 ngusap panangan 2 dugi kasiku 2 nana. 5 ngaheulakeun ngusap pamente manderikeun ngusap panangan 2 dugi kasiku 2 nana. Tegasna tartib.